Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha kabarna? Sehat? Mugia urang sadayana sehat walafiat ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos pembelajaran masih BDR, belajar di rorompo, mugia tengirangan rasa semangat hidup dina diajar. Sok sanaos urang tepat tetep. Dina danget ayeuna sim kuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan kawih. K-A-K-W-I-W kawih. Lain kawinnya kade. Kawih. Aya nu uninga naon sih nu disebat kawih teh? Cung, aya nu uninga? Upami teu acan aya nu uninga, yuk urang pedar sasarengan materi ngeunaan kawih. Sata acan urang medar langkung jero ngeunaan kawih. Di dieu kusim kuring baris dibagi kana sababaraha bagian. Nu kahiji naon nu dimaksud kawih? Nu kadua naon bedana kawih, kakawihan jeung tembang? Anu katilu naon bedana kawih klasik jeung modern? Anu kaopat naon wae nu kaasup kana unsur-unsur kawih. Sata acan urang pedar langkung jero pek tingali heula cuplikan video ieu. Teka sawah dianggana teka pikir titadina lamun bakal nyeri hate horeang tisudi teuing neangan. Sabada hidup nonton video anu nembe biasa kagambar naon sih nu disebat kawih teh? Secara wangenan atawa pengertian nu disebat kawih teh nyaeta asalna tina kecap kawi anu hartina sair. Kawih teh nyaeta sakur lalaguan nu aya di tatar Sunda. Numutkeun Wikipedia, kawih nyaeta rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama anu ajeg atawa angger. Kawih mah beda jeung pupuh. Kawih teu kauger ku patokan atawa aturan nu aya dina pupuh. Aya nu uninga patokan naon nu aya dina pupuh? Nyaeta guru wilangan sareng guru lagu. Janten dina kawih mah teu kapatok ku guru lagu sareng ku guru wilangan. Ta eta ya nu disebat wangenan kawih. Biasa dipika paham? Singget nama kawih teh nyaeta lalaguan nu aya di tatar Sunda. Salajengna naon sih bedana kawih, kakawihan jeung tembang? Aya nu uninga naon nu janten bedana? Kawih nyaeta lagu Sunda anu miboga birama anu ajeg atawa angger teu kauger ku patokan atawa aturan nu aya dina pupuh. Contoh nu kalebet kana kawih lagu Mawar Bodas nya. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Kantos teu ngadangu eta kawih. Eta kawih legend nya anu dikawihkeun
ku kersana darso. Anu nembe kalebet kana kawih seueur lain ngan saukur mawar bodasnya aya kawih jol, aya jang, aya bubuy bulan nya jeung rea-rea deui. Teras naon disebat kakawihan? Kakawihan nyaeta lalaguan Sunda nu sok dinyanyikeun nalika barudak ulin. Duanana teh antara kawih jeung kakawihan teh sami, lagu Sunda. Tapi bentena kakawihan mah dinyanyikeunna nalika barudak ulin. Contohna oray-orayan. Teras aya oge car-car burange tali gobang, gobange anak raja berpayungan. Nah, kantos teu ngadangu. Atawa endog-endogan peupeus hiji pray. Nah, eta biasana lalaguan nu sok dinyanyikeun bari barudak ulin. Tangtona hidep oge pernah kan ngalaman? Yo, kawih naon atawa kakawihan naon anu sok hidep dilagukeun? Komennya di handapnya. Teras naon atuh nu disebat tembang? Tembang nyata lalaguan anu rumpakana make patokan pupuh. Ai kawih mah teu kauger atawa teu kapatok ku patokan pupuh, ari tembang mah kabalikanana justru rumpakana make patokan pupuh. Maha ayeuna hidep tiasa ngabentenkeun mana kawih, mana kakawihan, sareng mana tembang. Mugia hidep tiasa nyandak perbedaan di antara tilu eta. Oke, salajengna naon bedana kawih klasik sareng kawih modern? Pikeun ngabentenkeun antara dua jenis kawih ieu, urang tingali kana ciri-ciri masing-masingna. Nu kahiji dina kawih klasik. Kawih klasik dipirik dina format baku. Hartosna formatna teu tiasa dirobih. Tos baku kedah ngaluyukeun sareng format aslina. Teras disanggina geus heubeul pisan. Di kawih klasik mah ayana ti zaman baheula semet tahun 1850-an. Ciri anu salajengna rumpaka make puisi heubeul atawa sisindiran. Sakumaha anu urang uninga sisindiran teh sami sareng pantun. Diwangun ku cangkang sareng eusi. Jadi siga urang mantun tapi dina wangun rumpaka kawih. Rumpaka kawih anu sisindiran contohna naon? Kawih es lilin, kawih sorban palid, ya jeung rea-rea deui. Ciri nu salajengna rumpakana make guguritan. Guguritan teh karangan anu dijieun make patokan pupuh. Jadi dina kawih klasik mah rumpakana teh kapatok ku patokan pupuh. Eta nya ciri-ciri tina kawih klasik. Urang bandingkeun sareng kawih modern. Aya naon wae ciri dina kawih modern? Anu kahiji dipirigna ku alat musik modern. Kulantaran judulna ge modern, jadi alat-alat nu digunakeun oge modern. Semisal gitar nya, bass nya, malah sok katambihan ku biola jeung rea-rea deui. Ciri anu salajengna disanggina anyar. Jadi ti tahun 1860-an kadienakeun. Contoh kawih modern, kawih darso, mawar bodas, hayang kawin, kawih jang nya karangan anu dinyanyikeun ku Oon be jeung rea-rea deui. Teras rumpakana make puisi bebas atawa sajak. Janten rumpaka dina kawih modern mah teu kapatok ku aturan sisindiran atanapi pupuh. Teras sok disebut oge kawih pop. Kulantaran memang alat musikna
rek sarua jeung alat-alat nu sok dianggo dina popnya. Ta eta anu janten benten antawis kawih klasik sareng kawih modern. Kumaha Carlos? Unsur-unsur kawih. Kawih miboga sawatara unsur-unsur. Nu kahiji aya wangun atawa tipografi. Rumpah kakawih teh ditulisna beda-beda. Upamana wae aya nu sapada, dua pada, jeung saterusna. Dina unggal sapadana oge teu matok, henteu siga sisindiran. Anu unggal pada teh diwangun ku 4 pada lisan. Dina rumpah kakawih mah langkung bebas kumaha pangarangna. Anu kadua aya pilihan kecap atawa diksi. Rumpah kakawih nu alus teh gumantung kana kekecapan anu dipake pangarangna. Biasana sok kapanggih kekecapan anu geus langka dipake atawa arkaik tuluy dipake nuliskeun kawih. Upamana wae kecap asih nu diganti jadi kecap duriat atawa kecap sedih anu diganti jadi tunggara. Atawa oge penggunaan kecap maneh hidup anu digentos ku kecap anjeun ya. Janten kekecapan dina rumpah kakawih mah rata-rata sok puitis. Mantak endah lamun dikawihkeun. Terus aya unsur citraan atawa imaji. Citraan atawa imaji teh nyaeta pangaruh kecap kanu maca atawa kanu ngaregepkeun kawih. Biasana aya patalina jeung naon anu karasa, katempo, jeung kadenge kudu maca atawa ngaregepkeun tina kecap-kecap nu aya dina kawih. Tah, ya, dina citraan mah dina rumpah kakawih sifatna bisa citraan suaranya. Jadi urang teh ku ngadangu eta rumpah kakawih teh seolah-olah siga nu ngiluan nya ngadangu nya kana suara-suara sejena atawa aya citraan panempo. Jadi kumaca eta kawih teh atawa kumaca eta rumpah kakawih teh urang teh seolah-olah jadi bisa ningali naon anu digambarkeun ku pangarang dina eta rumpah ka. Anu disebat citraan. Terus aya nu disebat gaya basa. Gaya basa dina rumpah ka teh bisa ngabalukarkeun ayana harti konotatif atawa nimbulkeun harti nu beunghar kana eusi kawih. Aya nu disebat gaya basa teh naon wae nu aya dina basa Sunda. Aya mijalma, ngasor, nya rarahulan. Lamun dina gaya basa Indonesia mah hiperbola geuninnya, metafora jeung nu sanesna. Contoh penggunaan gaya basa dina rumpah kakawih, duh eta bintang nu ngiceupan. Nah, kecap bentang nu ngiceupan ieu ngagunakeun gaya basa mijalma. Kulantaran benda paeh tapi seolah-olah bisa ngicep. Bisa ngicep, anu ngicep biasana naon? Panon jelema, panon sato, makhluk hirup. Nah, ai bentang makhluk hirup lain benda kan ya, tapi bisa migawe seolah-olah hirup siga manusia. Ieu entos ngagunakeun gaya basa mijalma. Terus aya purwakanti. Purwakanti teh padeuketna sora dina tungtung kecap atawa kalimah. Jadi dina rumpah kakawih nya supados langkung raoseun lebah dilagukeun atawa dinyanyikeunna sok ngahaja tungtung unggal pada lisan atawa unggal kecap teh sararua. Contona lagu Mapai Jalan Satapak.
mapai jalan satapak. Ieu sora vokal dina tungtung perkecapna nyaeta a. Jadi ieu murwakanti dina sora a. Nah, eta nya nu disebat unsur-unsur kawi. Mugia naon anu dijelaskeun anu ti awal duikeun ka akhir ieu tiasa masihan manfaat atawa ilmu enggal pikeun hidup. Aya nu baris ditaroskeun tiasa komen dina kolom komentarnya. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun hapunten saupama seueur kekecapan anu kirang merenah atanapi mantak raheut kanu manah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.